Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Topeng Koneng bagian anuka 8 likur nanya pamiarsa, bagian ke-28. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Yeni ti Palihan Tasik. Kangge Aceuk Yeni ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan anu parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anuka 28. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung des. Bus harita si Ayib jeung si Dede alias si Topeng punten alias si Janggot Naga jeung si Gondewa Sakti arasuk ka Pilemburan. Dua nana teu waleh rutret ngilikan imah-imah, loba imah nu geus alancur kari ruruntukna wungkul, loba oge anu masih ngadeg tapi geus darengdek jaba buruanana pinuh ku jujukutan anu ngajejembrung. Si Dede lengkahna beuki gancang sabab geus teu sabar hayang nyaho jiga kumaha kayan imahna, sabab karasa ku geteran batinna yen imahna teh dina kayaan salamet. Kitu deui si Ayib panon batinna geus bisa nempo ti kaanggangan yen imahna aya dina kayaan masih kene weuteu. Akhirna lengkah si Dede jeung si Ayib tepi oge kaburuan imahna. Nalika tepi ka imah si Dede duanana caroloho sabab kayan imah masih ngadeg. Kajaba kayanana bersih raresik buruana menilalening teras imah bersih siga anyar menang nyapuan.
geus pasti eta imah aya nu ngarawatna, tapi saha sabab yakin bapana si Dede mah nyaeta Mang Utam geus tiwas dihakan ku si belang teh. Yep, imah teh geuning ngaresiki euy. Hooy, siga aya nu ngurus aya namanya euy. Hayu tuah urang sampeurkeun ka imah euy. Harita duanana tuluy ngalengkah ngadeukeutan imah. Kalacat naik kana teras. Si Dede penasaran terus uluk salam. Sampurasun. Punten. Sampurasun. Tapi taya nu nembalan. Penasaran, si Dede gegedor kana pantau bari pupuntenan. Ten. Tapi angger taya nu nembal. Lah, dorong wae pantona euy, urang asup bisi ngurus imah keur pawon hayu. Nyatulah penasaran aing mah euy, hayang nempo saha nu geus ngurus imah urang. Cek si Aib jeung si Dede. Bus atuh duana abus ka jero imah. Sanggeus asup ka jero imah, duanana rurat reret ka satiap juru. Maranehanana ngarasa heran sabab imah teh resik jeung rapih tapi eueuh anu ngeusian. Geus pasti mah euy aya nu ngurusna, tapi sahanya euy geuning eueuh saha? Cek si Aib. Heueuh, kusaha atuh da uing mah teu boga dulur. Lamun geus kanyawan jalmana, ku aing marek diaku dulur anu geus ngarawat imah teh euy. Bisi hayangeun ye imah arek dibikeun ka jalmana. Keun aing marek nyeun deui lah. Cek si Dede, hatena ngarasa bagja ku pedah imahna aya nu ngurus. Unggal kamar dilongokan, guah oge diteang. Terus ka pawon dipariksa, tapi lebeng di imah teh taya sasaha. Ngan anehna satiap rohangan teh baleresi. Ayeuna ajaran euy, tempoy mamana yeup euy. Heuh nya, aya tuh ah. Uing oge geus teu sabar euy. Hayang nyaho kayan imah uing. Nasiga kieu atawa teu nya. Heunam atuh urang teang. Akhirna bral we. Si Aib jeung si Dede kaluar ti imah. Tuluy ting karantring deui indit arek nenjo imahna si Aib. Teu kacatur lila di jalana, harita duanana geus aranjog kanu dituju. Duanana ngaranjug kaget deui wae. Sabab tetela imah si Aib oge kaayaan sarua jeung imah si Dede. Nyaeta raresik tur bararesi. Atuh geus kitu mah duanana pating harulang. Aduh. Bingung dewek mah euy. Nahangan imah urangnya anu masih weuteuh teh. Jabara resik. Na saha mangklugna nu geus saat daek ngarawat imah urang. Heueuh, bingung dewek oge. Tapi aing yakin euy, eta jalma teh pasti jalma bager. Nya heueuh atuh. Dalamun jalma jahat mah geus pasti imah urang teh dituruk atuh. Keke. Jadi penasaran dewek mah euy. Sarua dewek oge penasaran yeup. Kumaha lamun urang ideran ieu lembur. Na imah saha wae anu masih kena nyesa jeung alus seperti imah urang. Nya satuju lah. Hayu atuh urang ideran. Jung duanana narangtung. Tuluy ngalengkah leumpang. Niatna arek ngideran eta lembur. Sabab hayang apal imah saha wae anu kayan imahna masih keneh weuteuh. Setiap imah nu kaliwatan dititenan, diilikan, tapi meh hampir kabeh kayan imah teh ruksak. Aya anu ruksak parah nepi ka runtuh, aya oge anu henteu parah teuing. Tapi buruan imahna ngajejembrung ku jukut. Tapi barang anjog kahareupeun imah Mang Karmin, duanana ngaranjug kaget. Sabab kayaan imah Mang Karmin sarua jeung imah manehna duaan. Imah Mang Karmin masih ngadeg kalayan bersih rapih siga nu ngarawat.
Imah Mang Karmin oge sarua geuning euy siga imah urang euy. Heueuh nya. Nah saha atuh anu geus ngurusna euy? Hayu ah, urang datangan. Buat di Imah Mang Karmin mah aya jalemaan. Nya hayu atuh deh ayo. Si Dede jeung si Aib akhirna laleumpang muru ka Imah Mang Karmin. Sanggeus nepi kalacat, duanana naik kana teras tuluy uluk salam. Assalamualaikum. Punten. Punten. Aya jalma di jero euy. Cek si Dede pupuntenan. Sedangkeun anu di jero imah ting laranjung. Si Openg, Binoneng, Mang Karman silih reret, pok si Openg ngomong lalaunan. Keke we. Asa apal kana sora nama ieu teh mah euy. Siga sora si Janggot Naga alias si Dede. Cek si Openg. Si Dede urang mana Sujang? Cek Mang Karman kerung. Eta si Dede anak Mang Utam teh ya. Nya anak Mang Utamnya Pengnya. Binoneng ngilumairan. Keun ku Mamang dibuka pantonanya. Cek Mang Karman bari jung nangtung. Tuluy ngalengkah lempang muru panto hareup. Berai panto teu dibuka, tuluy ngelol. Rampes, ai geuning aya tamu. Ya patuh kalebet Jang, kalebet. Cek Mang Karman bari ngabagi tetep ka si Dede jeung si Aib. Ke. Ari ieu teh Mang Karman adina jenatna Mang Karmin teh sanes. Cek si Dede malik neuteup. Nya leres deui salah Jang. Mang teh geus aya 2 tahunna balik deui ka dieu sabab benang beja cenah aya bancang pake di lembur lengkong ieu teh. Oh kitu. Terus Mang anu ngurus imah uing jeung imah si Dede saha Mang? Cek si Aib. Nya Mamang anu ngurus nama sabab Mamang jeung Mang Utam oge katut Mang Ubat teh masih baraya apanan. Jadi Mang teu tega lamun ngantep imahna. Aduh, hatur nuhun Mang. Nya Mang hatur nuhun Mang. Si Dede jeung si Aib sing garajleng tuluy ngarangkul ka Mang Karman. Hatena bungah kacida lantaran imahna diurus ku Mang Karman. Hayu atuh ka jalero urang ngariung di jero sabari ngaropi. Nya hayu atuh kebeneran uing teh keur hanaang Mang. Si Dede jeung si Aib harita naluturkeun Mang Karman asup ka jero imah. Nalika asup ka jero imah, duanana buncelik kaget. Barang breh di jero imah aya 2 urang jalma nyatana si Openg jeung Dewi Anjani alias Binoneng. Openg? Meh bareng si Dede jeung si Aib nyerbut ngaran sarua. Bener deh euy, deh Ib. Ieu uing si Openg anak Mang Karmin. Anu bareto purah di jailan ku maraneh duaan. Cek si Openg bari ngehke. Aduh, hampura dewek Peng euy. Nya uing oge hampura Peng. Si Dede jeung si Aib ngagabrug ngarangkul ka si Openg. Ku si Openg duanana ditangkep. Nya uing oge hampura atuh Ib deh euy. Geuning si Janggot Naga jeung si Gonewa Sakti teh maraneh. Hampuranya ku uing geus digelutan euy. Cek si Openg. Nya dan salama urang atuh da Peng. Nya euy teu nyangka mana jadi seorang jawara nu hebat Peng. Uing mah teu masa jadi jawara. Ah biasa we uing mah siga kieu. Tiluanana tuluy silih lepaskeun rangkulan. Red si Aib ngareret ka Binoneng. Pok si Aib nyarita. Dewi Anjani? Geuning kunaon anjeun di dieu? Peng, Dewi Anjani teh bebene maneh lain Peng? Cek si Aib bari tuluy ngalieu ka si Openg. Tapi si Openg teu nembalan malah ngahehe seuri. Si Dede ngaharewos ka si Aib. Aduh. Maneh mah wae kanu kurang herang teh euy. Panggi di mana ieu laing? Saib. Cek si Dede. Aing kungsi tarung jeung Dewi Anjani euy, tapi aing eleh. Kade
ieu teh lain awewe samanea luhur ilmuna euy. Cek si Ayib nyaritana ditompokeun kana ceri si Dede. Ari Binoneng harita ngareret ka si Openg, pok ngomong ditujukeun ka anakna. Jang Openg, ma ayeuna geus laksana ieu patepung jeung hidup. Ma hayang ngalepaskeun ilmu kemarsuk ma asmara. Ma hayang normal deui cara bareto. Ujang pasti bisa ye mulihkeun deui waruga emak kana jenisna nu asli jang. Cek Binoneng, manehna ngarasa yakin kana kemampuan anakna anu bakal bisa ngarobah jirim manehna sangkan pulih sakuma biasana. Ari si Dede jeung si Aib ukur silih reret, manehna ngarasa teu ngarti kana caritan Dewi Anjani. Najan si Dede jeung si Aib geus jadi jawara, tapi mareneh duaan mah teu bisa ningali kana wujud asli Dewi Anjani. Padahal mah keun wae eta ilmu teh ulah dipikeun deui mah lumayan mah euy. Batur mah hayang boga beungeut alus teh jiga emak. Hayang boga nu kitu teh kudu make skincare anu marahal mah. Minimalna make editan. Mama geus puguh alus. Akibatina ngagem ilmu kematsuk mah. Hayo hayang dipikeun mama ih bodoh geuning mah. Cek si Openg. Mama hayang boga rupa anu asli sakumaha kuduna Sujang. Ma hayang hirup normal. Cek Dewi Anjani. Oh nyaho gatuh ari kitu mama. Tapi si Dede jeung si Aib bakal cara lohok geura mah. Cek si Openg deui. Tulis si Openg. Cengkat. Geus kitu mah ngalengkah ngadeuketan ka indungna. Pok si Openg ngomong. Oh punten nya mak. Kuing dicepeng tah mas takolna mah euy. Cek si Openg. Nya sok mah nggak Sujang. Geus kitu mah gep si Openg ngaragap sirah Dewi Anjani bari mapatkeun elmuna. Ter Leungeun si Openg katempo ngageleter. Beuki lila ngageleterna beuki tarik. Si Openg terus nyalurkeun tanaga jerona. Wus. Ngadadak tina embun-embunan Dewi Anjani keluar haseup ipis. Les. Haseup teh miles. Bareng jeung kitu rupa Dewi Anjani ngadadak robah malik jenis balik ke asal jadi Binoneng. Atuh puguh we si Aib jeung si Dede kot ka calolohok. Colohok ngembang kadu, colohok mata simeuteun. Marehna teh nyangka lamun sabenerna wanoja anu geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina teh tetela geuning Binoneng indungna si Openg. Binoneng ieu teh Ibi? Cek si Aib jeung si Dede meh barang nyarebut kitu. Hate asa teu percaya. Tapi da nyatana kitu. Laras Sujang, ieu teh Ibi anu asli. Cek Binoneng. Aduh. Hampura atuh Bi, abdi Bi, hampura. Abdi ge hampura Bi. Si Dede jeung si Aib dongko bari ngasongkeun dampaleungeun tanda hormat pisan ka kolot. Menta pangampura ka Binoneng. Sami-sami Sujang, Ibi oge meta hampura. Temal Binoneng. Atuh salarea ngarasa bagja. Salarea ngarasa bunga nu taya papadana. Panggih di lembur anu dipika cinta. Kalayan geus pada sadar. Gancangna carita 5 urang jalma teh harita kardal janji. Arek ngawangun deui lembur anu geus pae. Maranehna bebarengan ngarawat ngurus lembur, dicaangan, dibabad, dibersihan. Lambat laun kayaan lembur lengkong jadi beja. Yen di lembur lengkong geus aya kahirupan deui. Akhirna kalayan waktu nu teu lila narungtutan jalma-jalma pada daratang deui. Utamana mah nu bareto ngungsi ka lembur sejen alatan sieun ku Karaman. Beuki lila katambahan kuno ngahajakeun datang hayang tumetep di dinya. Sabab geus kakoncara ti baheulana
yen lembur lengkong kulon teh taneuhna subur. Akhirna kayan lembur jadi rame deui, subur makmur, bari kayan repeh rapih kemaripah loh jinawi. Sudah garong taya begal oge karaman anu wani ngulampreng ka eta lembur. Sabab eta lembur dijaga ku para jawara kahot, nyatana si Janggot Naga alias si Dede jeung si Gondewa Sakti alias si Aib, katut si Openg salaku jawara topeng koneng. Para wargi sadayana jejer carita si Openg topeng koneng lekasan. Ayeuna urang maju kana jejer carita si Openg ngalalana. Para wargi sadayana Sang Surya sumirat nyaangan jagat. Angin isuk ngahiliwir nyingraikeun pepedut. Langit bengras tedeng taya aling-aling. Lembur-lembur pating garumpluk tina suhunan haseup katempo, tina suhunan katempo haseup ngeluun tandaning ayana kahirupan. Lembur lengkong kulon kiwari keur memejehna ayem tantrem subur makmur loh jinawi. Pangeusina hirup tenang pinuh ku kabagjaan. Kiwari binoneng geus ngarumah tangga deui turun ranjang ka mangkarman. Ari si Janggot Naga kiwari geus diangkat jadi pupuhu lembur lengkong. Sok sanajan ngora keneh, tapi si Janggot Naga geus loba luang jeung pangalaman, geus legok tapak genteng kadek, cukup keur jadi seorang pamimpin hiji lembur mah. Sedengkeun si Gondewa Sakti kiwari geus muka paguron silat, katalahna paguron tapak suci. Murid paguron tapak suci geus loba, bubuhan pagurona geus kakoncara kaditu kadieu. Dina wanci rumangsang si Openg ngedalkeun niatna ka kolotna arek pamit ka indungna yen mahna rek lunta ninggalkeun lembur lengkong. Binoneng teu kaget sabab si Openg geus mindeng ngobrolkeun masalah eta. Sering ngedalkeun ka hayangna nyaeta hayang ngamalkeun ilmu sakaligus hayang neangan luang jeung pangalaman. Tah kitu mah euy. Jadi uing teh hayang ngumbara alias ngalalana mah euy. Har, nya naon teu pupug ujug-ujug tah kitu atuh Openg. Nya uing teh arek ngalakalapa mah. Maksude arek ngalaranda, arek kalalana maksude mah. Sugan we engke uing nimu jodoh di pangumbaraan. Da di lembur mah geuning uing teh henteu payu mah euy. Nyari mama teu bisa nyaram suja. Sabab ayeuna ujang geus gede, geus dewasa. Geus bisa nangtukeun jalan kahirupan sorangan. Ngan omat we sanajan ujang jauh ngalengkah. Ulah nepi ka poho kapangbalikan suja. Ulah ka poho cai mulang 7 muara. Kamana we hidup ngalengkah, tapi tetep kudu mulang ka lembur asal suja. Nya pasti atuh mah uing bakal balik deui ka dieu. Da ieu teh teu ge lembur uing anu dipika cinta, dipika memet ku uing mah. Nya mah percaya ka ujang. Is, ulah percaya ka uing mah musik eta teh musyrik mah. Itu nya hayu atuh mah uing pamit ayeuna mah. Kamananya ari si Mamang ari si Bapak Ngora. Tuh Bapak Ngora maneh mah keur nyeungeut udud di hawu ke daguan heula nya. Tah geuning ngurunyung. Bapana ieu si Sujang teh cenah arek miang. Bade kamana deui ujang teh. Ari ceuk bapak mah mending neangan jodoh we ka urang dieu. Terus matuh cicing renggenek di dieu urang ngariung Sujang. Ngariung wae mah matak
tereh beak lalakon atuh Pak euy. Nya hayu we atuh ah. Geus burang ieu teh uing arek mangkat teh nya. Pidu ana we ti emak jeung ti bapa ngora. Geus kitu mah jung si Openg nangtung terus munjungan ka indung jeung ka bapa terena. Bra didoakeun pisan ku Mas Ujang sing salamet sing ditangtayungan ku nu makawasa dina salawasna. Bakal ti mama ukur doa we jeung pepeling Sujang. Sarengkak saparipola hidup kudu waspada. Kudu bisa ngajaga akhlak, etika, tata krama, duduga sareng prayoga. Sing sopan kanu saluhureun, nyaah kanu sahandapeun. Hirup kudu handap asor ulah adigung adiguna. Kudu daek bebela ka sasama. Prak ger amalkeun boga ilmu teh Sujang. Nya. Bapa oge ngan ukur bisa ngadungakeun Ujang. Yeuh bawa saeutik keur tambah lumayan bisi Ujang hayang jajan. Cek Mang Karman bari ngepelkeun duit sakanjut kundang. Si bapa ngora mah meuni ngerepot jeung makalan sagala ka uing teh euy. Tapi keta lumayan lah keur jajan lotek. Nya hayu atuh uing Pak, Mak, rek miangnya ayeuna. Cek si Openg bari ngagejlig turun ti imahna. Teu ngaliuk deui. Terus leumpang ngabeng beos we kaburuan. Saterusna leumpang mapai jalan lembur. Dijajabkeun ku paneuteup Binoneng jeung Mang Karman. Nepi ka ngaleungitna diteureuy di palebah pengkolan. Tapi nalika si Openg ngiles di palebah pengkolan teu kanyahoan. Na atuh. Ari ujug-ujug eueuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya. Ya dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.